Wah, atuh jelema puluhan ribu nuturkeunnya da. Yang terakhir kieu caknyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil-hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas. Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah. Wah ieu mantep mantep lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa aya kiai ngaku-ngaku wali haju ke